Semoga anu asal yang orang nyebian panginten lamunan wilujeng ngadangukeun. Daun kalapa nu katebak angin siga kupaina tawas kupaina nu lawas ilang kasawang deui membongan deui masih nu garang nu teu kahondang dina lamunan mun seug manehna kiwari aya gieureun berenang hate kuat dagibur irung gandung aku kamana nah di mana umur lebat dina lamunan unggal tempat os dipapai manehna kaya laratan unggal beja nu katambah dijuk-juk weleh
tanpa dijujuk oleh teu aya kembang-kembang katresnan nu fungsinya buang ukur tinggal waasna nyeungitan lamunan. Alhamdulillah panginten nembe lamunan mugi katampi kalayan kabingahan hapunten saya kedangan anak.